salam alaika ya Rasul salam alaika. Khususna sim kuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal sim kuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJA Duren Jatuhan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun praktiana nu ngundang puguh geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji di dieu maksad azamna mah terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa deuk naon tuh kapanggihjeungna ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh rubatek ge langsung ka disukurin teh soa cukup sakitu ge padahal mah tadi terek balik dan kulantaran can dahar aju dahar heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dieu masyaallah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih ga jelema wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore deh eueuh pupurieun tah mah sieu modelna tah mah aya anu kasep hatena kasep geulis hatena geulis ngan kasep mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang tawadu di payeuning Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mentak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wau jeung bupati supaya ulah wau jeung Kapolres ulah wau jeung Kapolda poe kate wau jeung nu kitu beneran wallahi besi pajar itu beneran arinya ngama wau ka urang eueuh masalah yang penting mere duit tuh siapa kan tungtuna jore kan bupati wa pemerintah wau jeung urang presiden sekalipun eueuh masalah tapi urang ulah wau jeung manehanana teh Haji Pendi mah sabalikna bupati teu waueun nya anu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal jurig kan nu jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang petani kiai santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala rek ngaji naon sing kuring di dieu jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah hese urang pun cara penca dek ka mana ngajurus
ngajotos ka mana ka tangkis tuh kan ieu mah pan bebejana jago pencat teh ye si ieu teh ka kaula teh beuh nu menjaritakeun pencat